Dasina kemana sih emak teh? Tong didasi gitu. Nya poe Senen ayeuna teh rek upacara. Keun bae lah. Sakali mah teu make dasi ge. Mak, mak. Lain mah ari dasi urang ka mananya? Ya didinya meurina bilik meureun ngagawi. Oh, nyata tadi ge kurang di tangan eueuh dasi teh. Kan bae atuh ku ayeuna mah teu didasi heula. Tong didasi, kan bae. Oh, meureunna manehna teh. Sieun disetrap. Wah, mal disetrap. Lain ari eta bayareun ka sakola geus can. Geus lagane geus ka Bu Imas kamari. Geus dibayarkeun bener. Moal era ayeuna mah geus dibayar. Nya kitu mah ujang mangkat lah sakola mak. Ya bekalna jang. Oh nya mak 1.000. Wah deui atuh dara wayahna we. Nya bae lah. Nya mangkat lah ujang mah nya. Ari bapak ka mana? Aya di tukang tuker eta non teh. Oh, di pipir. Di pipir. Nya ujang mangkat lah mah. Assalamualaikum. Salam. Pak. Oh di dia geningan. Ujang naik mangkat lah sekolah pak. Sekolah masih anti cek tuh mak. Di pasihan 1.000. 1.000. Nya tuh. Mama tutang lebaga neng sama yuk. Di bapak ya 2.000. Oh nya nuhun nya pak. Ujang mangkat lah sekolah. Sing pinter jang ulah kawas bapak puperiheun bapak mah kieu geuning sugan ujang mah sukses engkeun. Nya pak Nabi mah jadi dokter pak. Kumaha we cita-cita mah. Nya assalamualaikum pak. Salam. Hati-hati. Nya lain tuarana teh si bapak mah riweuh teh. Untung si bapak diberedi 2.000. Aya jeung meuli pangal euy. Meuli pangal Ini beres nih. Eta keur naon? Ayeuna dengan sang Ujang naon nyi? Tah tibang jeung kangkung dia ngalatin nagalangan di dinya. Oh, meureun si Ujang kayangan dahar balik. Aya naik kalah heula ka wahangan sugan ngajabrug menang lauk. Oh, heeh gatuh Kang. Ini mangkat lah nyi. Bisa si Ujang balik pengkan sekolah, sugan menang lauk lah ngajabrug heula. Alhamdulillah geuning milik mati mana we aya yang dahar budak pemajikan. Ya nyi geus nangumahan lauk teh di bungbuan geus tong diuyahan deui geus. Oh, Si Ujang can balik. goreng ikan. Kedeung deui paling oge balik teh. Di bara daging lauk teh. Ada alhamdulillah geuninganan milikna. Dia nama aya nu bedah loba kieu. Seuneuna atuh nyi ieu urungkeun. Orang toko ieu tah.